Nah, jadi gini Lim, Ya. ini tempat saya yang sekarang di sana rumah saya ya. Nah ini taman wisata yang sedang saya kelola. Oh, jadi ini semua kamu sapi ya? Ini hasil kerja. Nah, Rumah bagus. kita sambil ada pembicaraan yang di rumah kan agak serius ya, kan di sini Oh, aja. yang waktu itu apa? Perjodohan itu? Iya. Ya, ya. Aduh, si RT kemananya? Aku rek beli martabak ini. Tapi lila si RT teh ieu teh. Ah, gua bawa ditinggalkeun kitu otoy di dieu. Aduh. Coba teu apal lemurna ieu lembur naon di teh euy. Alah, ieu mah si RT nya bener ieu mah. Ninggalkeun ieu mah. Ya Allah, Gusti, sasobi naon deui, ieu teh kadiri abdi ya Allah. Hirup teh asa kieu-kieu teuing. Nembe ge bade manggih kabagjaan kuring teh ya Allah. Istilah nama bade taarupan sareng Sineng Rizka. Tapi garis kahirupan kuring panginten kerah kieu ya Allah. Kedah narimakeun ayeuna istri nu ku abdi di Pikabogo, di Pikanyaa kabur ya Allah. Aduh. Ah. RT, aduh, tega RT nyakin otoy di dia. Alah. RT wae ieu mah. Aduh, RT. Aduh, kemana si RT-nya? Alah. RT. Aduh, bae teh teu bere martabak teu bere baso ge teh. Ah, asa otoy we balik teh. Aduh, RT. Jauh paninungan ieu teh. RT. Enak banget ya, pakai Sejuk, dingin. Nah, kalau dari sana itu pabrik tahu. Oh, yang saya itu yang Pabrik besar tahu. itu? Iya, betul. Hebat sama sekarang ya. Nah, jadi gini. Jadi kan kita belum nemuin ya si Rizka sama si Arya. Nah, eta. Jadi pengen saya dia itu langsung ketemu biar ada kecocokan. Nah, kurang gesan gitu. Bener. Rizka yang pakai jeung si Arya. Ya. Nah, biar teh kan si Arya jeung si Rizka kan panggil bener. Kira-kira kumaha teh geuningan. Iya. Soalnya Soalnya kan gitu. dilihat sekarang kalau misalnya pacaran si Rizka sama si siapa tuh? Oh, si Ahmad tuh. Si Ahmad. Aduh, nggak bakal ada masa depan. Kumpul orang desa berarti ya setuju dengan restuan lah sejarah makasih Ahmad. Iya, ya. nggak bakal ada Teh, masa depan. gitu. Khawatir juga kan kamu sebagai orang tua kan? Bener. Kawin OBK itu di si Juraga. Iya. Macul kulit. Kan langsung ke budak Sam kasih Arya. Usahaan banyak, kedepannya cerah gitu, masa depan gitu. Pokoknya kita harus segera mungkin kita temuin langsung, nggak mau ada halangan apapun. Nah, benar Harus kita temui kan ya. Aya milik jeung rezekina. Da kamari oge ari ngobrol jeung si emak mah ningan. Si emak ngijinan ka kuring. Lamun kuring erek indit keluar kota teh. Dan nu nomor hiji marido nanti si emak udah. Tapi ayeuna kuring bingung. Keluar kota kudu boga duit sabaraha sedangkan kuring teu nyepeng sekerak-kerak acak. Nanti si juragan acan gajihan, si juragan lagi kerjang ke Bandung. Atawa kuring diem wae gitunya. Kasih ambu ke pamajikana juragan sugan aya. Kan baik lah dipotong tina gaji kuring nu kamari.
atawa nyopot gaji kuring nu kamari anu can dibayar ku si juragan di penta yang bakal kuring ini keluar mudah-mudahan mah ieu jalan anu sabenerna jang kuring orang ikhtiaran we ayeuna mah lah ayeuna urang ka imah si Ambu ka imah juragan kasbon yang bakal kuring keluar kota. RT tuh waras RT ya teh tadi tidak bonceng rek beli martabak RT ane teh nah ka kaki ditinggalkeun ya teh aduh aing RT coba merican di parapan ieu teh alah keong baru-baruruk di aduh RT aing oh tadi ditinggalkeun di dieu aduh coba teh apa lieu teh mah aduh tunggungan mah otot RT ieu teh musikeun wah ieu aing mah tadi diajak teh beli martabak cenah ieu teh aing mah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya. Waalaikumsalam. Jangan aman. Oh, Ambu. Naonnya? Yuk atuh kalau betul lah main rawas dulu. Ya, Ambu. Enggak. Sok mangga Jang Ahmad kita. Hatur nuhun, Ambu. Naon Jang Ahmad teh ka dieu nya asal luas Ambu teh. Oh, iya, Ambu. Iya, abi teh. Ka dieu teh bade aya periogi, Ambu. Cuman kumahanya. Isin Ambu bade nyariosna. Nya. Hari juragan ka mana Ambunya? Juragan teh nyaeta nuju yang bonteng ka Bandung bener. Oh, iya nya gelas kamari abi ngaputan panginten di ditunya. Oh, langsung diangkeut tadi ke Oh, langsung diangkeun. Oh. Iya, Ambu. Kawis maksa abi ka dieu teh. Namanya bisa isin tapi bade kasbon Ambu abi teh Kasbon. menuju aya ka peryogian bade angkat keluar kota. Nya bade ka mana atuh Jang Ahmad teh biasana oge di dieu di kampung ayeuna jual ka luar kota. Nya eta Ambu aya ka peryogian pisan ngadadak Ambu bade ka luar kota umum. Peryogi sabaraha emang Jang Ahmad? Ya ageun si Ambu wios we anu bayaran kamari we anu teh can dibayar ku juragan. Mohon atuh keun uang tinggalnya engke bukuna di ditu ke ku Mohon, Ambu Bu. dipasikeun ka Jang Ahmad. Nya itu nuhun Ambu. Mohon siap andosana teh satu. Mangga Ambu mangga. Iya Jang Ahmad nya punten Oh, da nya. aya ageng mah teu Ambu teh. Ya hatur nuhun pisan Ambu sakieu ge tos hatur nuhun pisan kitu. Da bieu ge pamit teu aya dadakan mah kitu acara dadakan moal dicana kamu. Salam we ka juragannya. Mohon ke di luar kos ke. Ya sakantenan abi pamit bilih rada lami di luar kotana Ambunya. Mohon hati-hati we nya di luar kotana ka hade sing Ya gitu. naon nu dituju teh sing hasil gitu nya. Amin Ambu amin hatur nuhun pisan. Nuhun ya Ambu. Ya, aman sok mangga hati-hati di jalanannya. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam. Aya naonnya si Ahmad teh ka dieu biasana ge sekarang ka imah. Ayeuna ka imah, jaba minta kasbon duit. Manya teh keluar kota cenah aya naon budak teh.